wa sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Apun tena di mana pangarsa yang teh Kaulah di Garut. alhamdulillah silaturahmi. Wancen geus katingali kaulah. Sa bagus wangi sana. Lain. Sahanya di Garut. Saman abdi lepat abdi mah pangarsa. Bilih lepat abdi bilih lepat. Kaulah Prabu Kian Santang. Oh, alhamdulillah. Bahagia kaulah bisa tepung jeung anjeun. Amin barakallah. Oh, alhamdulillah rabbil alamin. Abdi teh ngajam bade ka ditu jeung ngarencang cenah itu wae. Datang kesarakan kaulah. Bade kagodog ka ditu. Bade insyaallah abdi terus niasa ngarencangan. Cewek budak ieu. Kunaon pun mana? Ayo ngarek-rek ka ditu. Teh kowe jadi. Mohon. Mana turunan sami menang kali ieu. Sareng Prabu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ieu masih dulur-dulur kaulah. Kok kaulah diulang kabeh. Pek datang kasarakan kaulah. Lain rek muja lain rek. Ih, sanes. Ya Allah ya Karim binga. Alhamdulillah perutnya. Sunah rahmat alhamdulillah barakallah 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 tepangkeun. Abi hapuntena saja hapuntena satu acana. Abi mah sami jami awon. Teu tiasa ngan hoyong silaturahmi alhamdulillah tepangkeun. Iya. Oman. Mohon. Sakumaha urang bisa naon anu disebut hakikat sareat. Mohon. Bapeja kaulah lain ngaguruan. Ih, ngampi dohir batin mah enggak ditampi. Urang kudu nyareat eta dimenangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mohon. Naon wae anu dipiwarang ku anjeun. Mohon. Urang kudu bisa ngalaksanakeun. Insyaallah. Tapi dina teu bisa ngalaksanakeunana teu kuat urang ngalaksanakeunana. Tapi urang geus ikhtiar. Mohon. Sakumaha kemampuan urang, sakuat tenaga urang. Amin. Allah bakal ngampunan ka urang. Tapi syariat nu kumaha? Manusia ngan saukur nyareat. Ku kaulah didakwah. Insyaallah kalau ada susi ka ditu insyaallah pangarsa sunah rahmat insyaallah abi ka ditu abi ngajan niat lillahi taala niat mah tos aya ngajasan kaparengan mudah-mudahan abi nasihat aya rezekina urang ti abi tiasa ka ditu silaturahmi ka ditu kaoma abi hapunten pisan satu acana punten sanes abi cari urang abi teh kapungkur kantos nyareatan jalmi ngalungkeun orai ka sanca kalebetan eta jalmi teh ada yang ngaku nama cenah hodang teh Prabu Siwangi tapi duka abi teh manawi ngasauninya sane Lain jaluk lain. Setan bisa mangrupakeun naon wae. Bisa ngaku naon wae. Gandeng. Aing salasna hapunten bisa mangarasa terus teh kasarasna teh kumaha salasna teh jati dina anjeunna salirana gitu hapunten sasabikiran sopan hapunten pisan teu aya mangsan abdi hoyong henakeun apa teu aya
nabi hoyong akhbarna nu saena hoyong habar nu saena anu sikohna Kaulah mau diceritakan. yos nampi abi ridho nampi Ayah kudu dibejakan. mohon Dina saat ayeuna. mohon Ayah nu teu bisa dibejakan saat ayeuna. nampi ditampi pisan dohir batin nabi nampi lillahi ta'ala. Abi teh nguping karuhuna tadi abi teh kanti di itu di mana teh di Sema Agung sama Wangsa Mangala teh sami salah teh sarangan kantos di itu abi di itu di Sema Agung tadusan hapunten pisan hapunten abi tadusan bingah kayak ngalaros teh Syukur. Kaulah bisa panggil juga. amin barakallah Ampura. dihapunten pisan Kaulah mulia. mohon nggak maaf pisan mohon Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allah akbar Allah akbar Allah akbar